bosan je yang ulin sarua urang geus atuh yang ulin. karawan we atuh mah. Digaran bari ulin ieu teh. Mana apa teh si Chandra beunang kok kasus? Teu aslinya si teh kasus. Aslina Kasus naon? kasus Covid. Covid teh disalahgunakeun. Lain mana si eta beunang Covid. Wah, mana cek saha? Cek manehna ngomong sorangan ka urang. Diraha ngomongna. 2 poe kamari teh sareng 2 poe kamari. Tapi kamari urang nempo saya mah motor. Ka mana? Ka pasar. Mana mah hoaknya. Urang tuh percaya. Nyang geus eta percaya mah. Urang tak ka dieu jalan mananya. Sok. Kira-kira mun cerita beneran Covid kumaha? Tuh, nya maneh mah kok teu percaya. Kurang 3 ruang jalan mana titah ka dieu, emang meng tanya langsung ku maneh. Teu geus maneh telepon, bro, kan speakerna meh ada iku urang. Naon euy? Kala. Nah, gitu. Mana beneran positif Covid-nya? Tuh ah, cek saya emang. Cek si ieu. Maneh mah anggarna naon teh numbakeun we ka urang. Lain nu malakeun emang kenyataan kitu. Maneh mah fitnah. Tuh nya maneh mah disalahkeun. Lain bung disalahkeun emang maneh. Sok Mana buktina? Geus Tapi eta mana mah ribut. Udah orang mati menang Covid ieu. Bisa kata juga. Ai cek maneh nu ngalita beunang saha? Cakalin urang, babaturan urang. Tuh dengekeun baturanna lain si ieu. Heuh kadenge urang ge. Ulin ya. Kan PPKM emang. Yang maneh ayeuna teh keur pembatasan keluyuran masyarakat. Geus lieur deui wae si ieu mah. Nah tempat yuk. Ka mana? Nah kanu tempatnya moyana we bari poean. Geus ieu teh. Tangis di dia lah. Mana eueuh geuning poeana teh? Intanya, yuk kami alamat ieu ka mananya. Oh, kayak itu ah. Kayak gitu terus belok kayak itu di. Oh, mana tuh anunya? Tapi ya mending ulah lewat dinya cabe mah. Apa tuh nah? Tadi dinya mah sok kumaha ieu racun. Dirinya di mana? Tadi dinya di gang eta. Perasaan lu. Aya emangnya dia weka geuning nya adieu. Tah belok ka kirinya. Tah ka kiri langsung ke lurus dia tembok tong ditabrak tah langsung belok kanan. Tah pokona mah eta belok kiri deui terus lurus belok kiri. Nanti belok kiri deui ke kanan nah langsung ini sepi. Nyamun turun. Ya sami-sami. Halo? Oh, paket. Terus nepi. Kurang atau balik ke latnya. Wah. Ada nono apa? Si hujan. Kurang balik ke latnya. Atau nonya? Ya, atasnya. Itu gimana bisa kurang? Pas toh. Ayo tuh. Mana? Ya lah. Ada bikin status. Pindah ya. Panas sih. Ayo. Tinggal nih geras tuh si Gilang. Aslinya teh. Tah. Orang kepala si Gilang tuh. Besok. Halo, aya naon? Awalnya ai si Gilang beneran menang Covid. Teuing tah, emang kunaon gitu? Dia kan orang ngalih statusna. Mana oge kan anu nganter paketna lain. Heuh, kumaha atuh? Kalau mah tuh orang nelfon si Gilang heula. Halo, aya naon? Lang mana beneran Covid? Nya
gitu istilahnya soalnya enak covid menyebar menular lewat telepon istilahnya Kemacan cenah cek cetak kopi bisa menular tina telepon kan benar. ah nggak usah tahu ini saya tahu wadul gitu siapa nggak tahu tapi balikan ini masih setting catching wah aslina ini kan aslinya tau Kopi kan disalahgunakeun. Iya. Tuluykeun ya sih. Ya boleh lah. kalian kemana kalau PPKM kieu Cintanya katunya gimana sih? Kat ya. kan Sok didinya we. Oh, mama. Oh, mama. Oh, mama.